Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu dongeng Sunda Encing Adnan. Alhamdulillah dina wengi ieu urang tiasa tepang dangu deui dina gelaran dongeng Sunda anu mantun carios Munjung Pocong dina seri ke-12. Kukituna sakumaha biasa langkung ti payun sim kuring nada pangapunten kasadaya mitra kaum dangu sok bilihna aya kasamian dina nami tempat gelar sareng sajabina oge utamina dina undak usuk bahasa anu teu acan leresnya para mitra numawi ieu mah dengan saukur reka fiksi anu direka ku sim kuring etang-etang kangge hiburan urang sarereanya para mitra. Kukituna supados tong nyangkolong teuing kana waktos mangga urang kawitan wae lajengan carios Munjung Pocong dina seri ke-12 wilujeng ngadangukeun yuk Para mitra kaum dangu, wayah peuting geus tumiba. Sora tongeret rame ngagrik nu nandakeun alam peuting. Sepi jempling geus karasa sabab daya warga nu pada rame kana aktivitasna. Harita dikocapkeun Bi Indun jeung Mang Dakim nuju ngobrol duduaan. Nu mana kantos diterangkeun dina seri ka-4 yen Bi Indun jeung Mang Dakim teh mangrupi jalmi nu kantos ngurusan kaneng sarina. Nyaeta adi saindung sabapana Mang Uhar nu dijadikeun tumbal pikeun pamunjungan Mang Uhar harita para mitra. Kiwari Mang Dakim jeung Bi Indun nuju silih tembal ngobrolkeun Mang Uhar jeung Nyi Ince anu tos lami teu mulang ka lembur para mitra. Sugan disusur di tukang si Uhar teh ka kota. Kumaha nasib manehna? Dinten teu oge da eta teh dulur urang keneh. Numawi pan di lembur mah rame dibejakeun aya tuduhan yen saurna Uhar anu ngarampok di bumina Juragan Duloh teh. Padahal mah beja ti mana kitu teh. Da si Uhar mah moal enya atuh kitu jalmina. Sabab Indun mah terang, Pak. Ka Uhar teh lain kitu jalmina. Kocap Bi Indun para mitra nu harita rumasa melang ka Mang Uhar dumeh ngaraos teu enak hate ku ayana kabar nu teu puguh saurna Mang Uhar nu tos ngarampok ka bumi Juragan Duloh teh para mitra. Padahal mah perkawis ieu teh geus aya tahun-tahunna lewat mah tapi dasar ieu teh aya jelema nu teu seneng ka Uhar. Dumeh ngaku goreng wae si Uhar sanos Uhar nuju ngarantau di kota oge. Walerna Mang Dakim para mitra memang leres. Da gancang cariosna kajadian Juragan Duloh teh dikocapkeun geus lami kaliwat. Tapi ku ayana jalmi nu dendem ka Mang Uhar dugikeun fitnah jeung ngagogorengkeun Mang Uhar masih teras wae dilakukeun. Numutkeun bapa saha emangna sih Pak anu tos nyieun fitnah? Banget teuing jelma teh kuat mitnah kasih Uhar kitu. Taros Bi Indun para mitra. Numawi anjeunna mah da teu terang istuning saha jalmi nu ngamimitian ngabarkeun beja nu teu puguh ka masyarakat di lembur. Pagaweanana si Ugel ieu teh mah bapa masih emut keneh kapungkur. Manehna gulung jeung Uhar dikotakan sawah dipisah ku bapa. Panginten anjeunna teh dendem ka Uhar. Sabab mun teu dipisah bapa mah si Ugel teh bisa teu daya teu upaya ditilep ku Uhar mah. Mang Dakim nerangkeun kapastianana saha jelmana anu geus mitnah ka Mang Uhar. Anjeunna bener terang sabab yakin harita teh dimimitian ku urusan daun surawung teh. Ti mana bapa bisa mastikeun yen nu geus mitnah Uhar teh Mang Ugel, Pak? Ulah nepi malah bapak anu engkena teh janten fitnah sabab geus nuduh jalma nu can pasti. Bi Indun mastikeun deui ka Mang Dakim para mitra. Gampangna hariwang pikir bilih sok kalepatan nyebatkeun ngaran
nu bilih malah jadi bahaya kangge salakina. Ari emak dibijakeun teh malah siga nu teu percaya. Justru bapak terang ti Mang Amran, terang nyalira Mang Amran teh saha jalmina mak. Jelma nu dikolotkeun di lembur karena ucapanana pan Mang Amran teh. Sabab anjeunna mah jujur jalmina mak. Waler Mang Dakim, nu bisa ditampi yakin karena kateranganana ku Bi Indun. Dumeh memang terang sadaya wargi oge ka Mang Amran mah para mitra nu istuning mangrupi jalmi nu didangukeun kana kocap pendapat jeung arahanana dinamun aya masalah naon oge di lemburna. Oh gitu pak, nya percanten ari memang ieu beja teh ti Mang Amran mah. Tapi da naon untungna nya pikeun si ugelna oge ngagugorengkeun uhar, manehna untung ge henteu, menang duit oge henteu, kacuali aya untungna pikeun manehna. Ieu mah nu dipitnahna oge si uhar, nu geus dumuk jalmi sesah kana kaayaanana oge. Kocap Bi Indun, harita janten Malik ngewa ka Mang Ugel nu janten juklak ayana geger fitnah harita para mitra. Nyaduka mak, ngaran-ngaran hate jelema teu bisa ditebak ku urang oge. Panjelma teh aya nu boga sifat berehan, nyaahan, aya oge nu goreng patut, nu seneng nempo batur susah, sirik mun tatangga meunangkeun milik gede. Sabab eta mah geus janten warna diri sorang-sorangan. Kocap waler Mang Dakim nu sami getun mikir ngewana ka Mang Ugel para mitra. Tah, ku kituna saena cobi diteang wae uhar teh pak. Timuan manehna buktoskeun yen anjeunna lain jalmi nu geus ngarampok pakaianna juragan dulo. Mun diantep ieu fitnah, bisa-bisa urang ge kababawa efek sampingna pak. Ku tatangga-tatangga bisa dijauhan, ku batur-batur bisa nya disapirakeun lah. Ngaran-ngaran jelma nami kaluargi geus aya nu dicoreng kitu pan. Kocap Bi Indun hariwang kana kaayaan nu bakal patarema dampak kana kaluargina para mitra. Nyatos lah, isukan ku bapa diteang ke alamat nu kongsi ku uhar dibasihkeun waktos itu. Kalersan masih disimpan ku bapa oge. Anjeunna teh masihan waktos tos uih ti kota saurna teh. Tah patepang harita teh sareng bapa di galangan sawah. Ke pami kapanggih, bapa bade nyuhunkeun ka uhar supados tiasa mulang heula lah pikeun ngaberesan ieu fitnahan. Waler Mang Dakim ka Bi Indun para mitra, nu geus boga niat poe isuk bade ka kota pikeun nempungan Mang Uhar. Harepanana tiasa pendak pikeun ngarengsekeun warta fitnah nu geus nyebar ka mana-mana. Para mitra kaum dangu, gancangna carios nu diserat balik kana kaayaan kota para mitra. Di siang harita dicarioskeun Nyi Ince nuju nyapukeun palataran. Bumina nu sanaos suwung kapungkurna ti saprakna aya Mang Uhar, janten kaurus deui, resik jeung adem. Memang geus kabiasaanana Nyi Ince seneng ku bersih. Kekembangan nu satadina teu kaurus ayeuna mah subur tumbuh ngahias di pager besi para mitra. Memang geus wajar mun disebatkeun kiwari nasib Mang Uhar jeung Nyi Ince teu robih janten jalma boga. Teu sangaja harita Mang Dakim nuju milarian alamat. Bade nepungan Mang Uhar jeung Nyi Ince, kalayan bade bewara aya fitnah nu janten teu ngeunah didangu salaku dulurna. Punten pak, ngiring naros, ari alamat ieu debeh mananya pak? Mang Dakim tumaros ka hiji lalaki nu aya di jalan para mitra. Sabab maklum di kota, neang alamat oge kudu taliti ku nomor jeung blok-blokna. Blok C nomor 2 hiji pak. Di payun aya parapatan alit,
Bapak ke arah kenca teu jauh tidinya aya bumi pager besi hideung. Moal nyalahan eta pasti bumi napa. Walerna lalaki nu ditaros ku Mang Dakim harita. Nya teu lami Mang Dakim neraskeun langkah muru ka parapatan nu dituduhkeun teh. Teras nyandak arah ka kenca. Tos katawis harita aya hiji bumi ku pager besi hideung nu dituduhkeunana ka Mang Dakim para mitra. Numutkeun nu nuduhkeun saurna pager besi hideung atuh moal nyalahan pasti eta bumina. Tapi apanya si Uhar cicing di bumi eta? Ieu mah bumina teh jelema beunghar. Moal mungkin si Uhar mah atuh atanapi sugan si Uhar teh bubujang pangintennya di bumi eta. Cobi ditepungan we heula kadinya lah. Gunem Mang Dakim bari lalaunan lempang muru ka bumi Mang Uhar. Hatena mang bisi nyalahan disangka nu lain-lain. Pangna mikir kitu ngarumasakeun jelema desa para mitra. Pakaian ukur bersih tapi teu anyar. Sok inggis mun aya nu nganggapna jelema modus nu rek maling pakaya. Ieu mah pager teh jauh ka panto euy. Kumaha bade uluk salamna ieu? Maknya kadangu kudu gaduh bumina pami uluk salam ti dieu. Cobian weh. Assalamualaikum. Mang Dakim ku bingung mikiran pager nu jauh ka bumi. Uluk salamna bilih teu kadangu ku Mang Uhar. Sabab memang nyatana pager jeung bumi teh jauh sanyana da palataranana lega teh para mitra. Assalamualaikum. Sampurasun. Punten abdi bade nepungan Uhar. Gorowok deui Mang Dakim. Nu langsung jelas bebeja bade nepungan Mang Uhar. Nu kaleresan harita nyiin ce tos tibeh guritan ku ngadanguna aya nu nyauran Mang Uhar ti pager hareup. Anjeuna rikat nembalan para mitra. Mangga, sakedap Pak. Tembal nyiin ce nu kongsi si banyo di keran leutik. Lajeng muru ka pager para mitra. Mang Dakim, geuning amang, terang ti mana ka dieu Mang? Nyiin ce kaget ningal Mang Dakim para mitra. Hatena bunga ku kasumpinganana dulur ti lembur. Lajeng pager dibuka, diajakna harita Mang Dakim ka lebet bumi. Mitra kaum dangu, gancangna ieu carios, kopi disuguhkeun keur Mang Dakim. Nanging Mang Dakim teu leh pikir, bingung ninggal nyiin ce jeung eusi bumina. Percaya teu percaya asa kumaha. Nu sakapeung aya pikiran kolebat panginten bener beja ti Mang Ugel teh yen Mang Uhar anu malingna. Sabab bingung ningal parobihan hirup nyiin ce harita. Ce, ari ieu teh leres bumi maneh jeung Uhar ce. Alus nasib manehnya ce. Aya milik di kota teu cara amang. Ari Uharna ka mana ce? Mang Dakim ngawalan kocap muka sono obrolan harita para mitra. Nya sakitu buktosna Mang. Kang Uhar kenging milik bisnis di jalmi kota. Dugi tiasa meser bumi ieu. Panginten dan nasib manusia mata aya nu terang. Geuning nu goreng ge ayeuna mah tiasa jadi alus pan Mang. Kang Uhar kedap deui ge ka dieu. Anjeunna nuju ibak heula di kamar adus kamar Mang. Nyiin ce tembal obrolna ka Mang Dakim. Nu memang nembalan kana hal anu geus diatur jeung Mang Uhar mun aya jalmi nu naroskeun kenging ti mana banda pakaya anjeunna para mitra. Nya teu lami harita Mang Uhar datang. Anggianana make kameja hejo, gagah pantes ku ngangge arloji emas. Nu geus payus ku didangdosan sapertos bos-bos di kota para mitra. Mang Gening, Mang Dakim, kumaha bibi? Wartosna di lembur sehat Mang?
Mang Uhar salaman jeung tumaros wartos ka Mang Dakim dina ngawalanana obrolan harita para mitra. Alhamdulillah Har, wartos kami sakaluargi damang. Maneh ayeuna tos janten jalmi ngiring binga amang nempona. Pantes maneh betah di kota, katimu usaha maneh di dieu teh Har. Mang Dakim nembal ku bungah sanyana ningal robihna nasib Mang Uhar jeung Nyi Ince salaku dulur para mitra. Dupi amang memang ngajak ka dieu atanapi kumaha Mang. Da abdi ge tadina mah bade ka amang ka ditu, rencana maminggon payun sareng Ince ka lembur. Kocap Mang Uhar para mitra. Harita rasa seneng sami ayana sapertos Nyi Ince nu rumaos teu sepi dulur sabab masih keneh diteang dina nyatana. Justru Har, amang teh dongkap ka dieu nyusur alamat maneh sabab aya hal anu janten teu raos cepil didangun aku kaluargi teh Har. Beja Mang Dakim nu harita janten Mang Uhar oge Nyi Ince ge kaget ngadanguna para mitra. Dupi beja naon, Mang? Nu katampi sareng tisaha nu nepikeunana. Taros Nyi Ince bari neuteu praraya Mang Dakim nu sakapeung ngalirik oge ka Mang Uhar. Sumuhun Mang, aya naon ieu teh saleresna? Dupi geura bejakeun ka kuring Mang. Mang Uhar ikat nembal palai terang kana beja naon anu bade ditepikeun ku Mang Dakim para mitra. Kieu Har, di lembur geus lami rame bejayan istuning nu ngarampok pakaya juragan duloh teh maneh. Tiasana kitu di awalan ku si Ugel nu ngagembor-gemborkeun yen maneh teh pasti anu malingna. Sabab kapungkur saurna teh maneh teu gaduh gawe jeung pindahna oge ka kota teh janten kacurigaan. Kumaha henteu, sabab jalmi mah keur pada genjleung ari maneh mah eueuh pisan cenah kitu. Tapi ari amang sareng bibi teu percaya maneh teh kitu. Nu jelas ieu mah pasti aya indikasi masalah pribadi teh basa keur itu. Emun keneh teu maneh kongsi gulung jeung si Ugel alatan daun surawung teh nu dipisah ku amang. Beja Mang Dakim, gancangna masihan beja nu dikaji numutkeun manehna para mitra. Tah, ku kituna saena cobi ayeuna mah maneh tepungan juragan duloh supados beres masalah teh tong janten coreng pikeun nami kaluargi atanapi dulur-dulur urang di lembur. Sabab ieu teh dampakna teh dulur-dulur kabeh teh asa dicap era ieu teh Har ku batur-batur. Kocap deui Mang Dakim ka Mang Uhar. Bewara jeung menta supados enggal diberesanana ngeunaan fitnah nu geus rame di lembur para mitra. Kurang ajar si Ugel. Teu wani gulung jeung urang eta jelema malah nyen fitnah. Ulah nepi amang oge ayeuna terang kahirupan kami teh robih nyangka bener deui yen abdi anu tos malingna. Ulah Mang, ulah dugi ka kitu nya. Mang Uhar tembal mawarasa kangewa ka Mang Ugel nu janten bahaya. Sok sanaos memang estuna anjeunna leres anu malingna para mitra. Nya moal Har nya amang atuh boga pamikiran kitu. Nya ayeuna mah kieu saena mah sok diberesan wae ieu teh Har. Urang balikeun deui ka era ka manehna. Supaya ayeuna babalik ka kaluargi jeung dulur-dulur manehna anu era boga dulur tukang fitnah. Pan ieu teh ngeunaan harga diri Har. Waler Mang Dakim nu harita janten dipahaman ku Mang Uhar jeung Nyi Ince para mitra. Nya pami kitu mah Kang, ulah dingkengke tepungan juragan duloh jeung nyuhunkeun diumumkeun ka wargi istuning ieu teh laras fitnah anu direka ku Mang Ugel. Ya langkung saena mah kitu. Pami amang kersa sareng teu kabeuratan. Saena hayu ayeuna keneh mending urang angkat ka lembur ngangge mobil pribadi abdi we. Urang angkat ka ditu mang ka lembur. Kocap Mang Uhar. Nu harita disaluyuan ku Mang Dakim rumaos ieu teh mangrupikeun harga diri nu teu meunang saha wae oge ngagogorengkeun marwah batur anu sanesna para mitra.
mitra kaum dangu, ayeuna urang pindah kana kaayaan Mang Ahmad jeung si Anto, di mana dikocapkeun di waktos Isya. Harita Mang Ahmad nuju wirid ngalakonan amalan nu biasana nu didawamkeun ku anjeunna. Si Anto nu memang janten santrina sakumaha biasa anjeunna mah nyiapkeun kopi diamben tukang. Ngarah engke mun Mang Ahmad tos rengse ngawirid tiasa ngawedang sasarengan heula sapertos biasa para mitra. Dina nalikana Mang Ahmad harita ngawirid memang istuning hate nu teu bisa dibobodo para mitra. Alatan Mang Ahmad teh gaduh rasa tepuguh pikir ka Mang Uhar. Ngadadak harita dina bayanganana nu keur meremkeun soca ningal Mang Uhar kana perjalananana sareng Nyi Ince basaneang pamunjungan. Kolebat sakabeh nu geus dilakonan ku Mang Uhar kapungkur kagambar dina batin bayangan Mang Ahmad. Teu lami atuh anjeunna teh beunta tur ngocapkeun lafaz istighfar nu bilih geus kalepatan deui dina pikiranana. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Pak Uhar, pamugi anjeun teh sanes sapertos dina bayangan abdi. Ya Allah, lindungan abdi sadaya tina padamelan setan anu dikutuk. Kocap Mang Ahmad ngahiran wiridna tur ditutup doa. Dirina asa kawengku bingung naha kudu wae kapikiran ka Mang Uhar nu padahal lain sasaha manehna para mitra. Neng nong ieu teh para mitra, hapunten dongengna kabujeng Neng Nong. Insyaallah urang lajengkeun deui ieu dongeng dina carios Munjung Pocong seri ka-13 nya para mitra. Sakitu panginten anu tiasa kapihatur. Hapunten kana samudayaning kalepatan, sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.